Dia ke radio. Orang rek cerita sia, bapak urang mah jagoan. Pepetasan sakilo digantungkeun aceuli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya keneh tuh bapak maneh teh. Udah geus maot. Iraha maotna? Nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan. Nyalira wae neng. Mohon Kang. Ninggal foto saha neng kabogohnya. Bangun nu sedih kitu. Nama diputuskeunnya. Sanes Kang, sanes ka bogoh. Sareng teu nembe diputuskeun abdi mah. Bali abdi mah nuju milari. Aduh, kaleresan atuh pami kitu mah. Kaleresan akang oge nuju milari istri ya. Nu leres Kang. Muhun, sumpah. Ngomong-ngomong eta foto saha atuh nu salaresna? Meuni gagah tur kasep kitu. Akang mah janten minder. Iya mah. Foto abdi serta acan operasi ganti kelamin Kang. Daniel, Naon Jack? adia geura. Naon Cenah maneh kungsina nyojin. Ari bungkulkeun nama mah acan. Kungsi sote nemjo eta we pakeanana. Wah, sia. Kumaha rupana? Biasa we, aya nu hidung, aya nu coklat, tapi loloba namanya nu warna biru jin teh. Wah, hebat mah. Di mana eta ninggalin nu kitu? Di Camplas. Sujang, kunaon beca sarianeun loba hudang penting. Mun aya kahayang geuwat tepikeun ka Abah ayeuna, Jang. Ih, ari Abah, pancek Pak Ustad oge. Mun aya kasusah kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Jang kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Teh tadi Abah waktu ngalebetan soal ulangan. Soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawalar Garut. Tah ku kituna Ujang ngadoa sangkan ibu kota Jawa Barat teh ngali ka Garut. Assalamualaikum. Araya, Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamahnya? muhun. Mamahna aya teu? Saya, mamahna nuju ka Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Henteu, kayak kuneng orang taroskeun heula ka mamah. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Hei, kamu maling domba ya? Sanes Pak Polisi, sanes. Abdi mah sanes maling domba. Siang aku. Kamu maling dombanya? Mohon leres Pak Polisi. Nah, gitu atuh ngaku ari jadi maling mah. Kamu maling opatnya? Tuh Pak, da abdi mah ngan malingan hiji Pak. Jing sumpas ya. Maling hiji bener? Mohon Pak, da abdi mah malingna ngan hiji. Indungna hungkul. Ngan ieu we anakna nunturkeun tiluanana. Udah rek nanya. Naon? Kadaharan naon nu haram? Babi. Nu leuwih haram? Babi nu ngandung babi deui. Anu pangharamna? Babi nu ngandung babi deui nya, tapi teu boga bapak. Jang, kunaon make jeung kokorondangan di rel kareta api? Mabok maneh teh? Mohon Pak, abdi teh nuju mabok Pak. Dah jangar pisan Pak, aduh. Nah atuh make jeung kokorondangan di rel kareta api, bisi katabrak ke datang kereta api gerak. Lain katabrak bapak cik dangukeun ngiranya ku abi. Abi teh dipiwarang kupun bapak nya tah menarikeun kenteng ngan abi teh teu nepi-nepi. Nah taraje teh panjang-panjang teuing nya ieu teh. Eta mah lain taraje Jang, rel kareta api. Hari bapak anu mabok teh abdi eta nepi bapak.